muni siap puasa aja tuh bisa nyiptakan pertama pertahankan ama secara maksimal pertama ya jadikan puting anu istimewa puting anu super jelemana anu super teh dari puting nama KBG istimewa ngajelemana nah dina puting eta teh meunang ilmu henteu Lailatul Qadar teh lain cahaya nu turun ti langit tapi cahaya mencerong tanda-tanda keagungan Allah sabab naon ilmu nu nuduhkeunana ilmu saya politik adu domba teh jang kapangaruhan dulungan urang politik dipidaan NK ya teh kahayangna musuh kieu teh benar supaya bapak jeung anak dordar anu jadi udagan lawan teh ieu benar pisan teu diharap ku lawan teh mah dalihna teh nyaeta juragan Abimanyu rek ditikahkeun bayangkeun ka saha nah ka saja teh teu kadenge teu ayu ting-ting kira ku teu oh aya ka kupingna mah ayu ting-ting kira sarua jeung abdi kira ku teu kadangu ku kamaya ting-ting ai putra Suyudana teh awewe teh saha ngaranna teh oh nya saha Agnes Rismining dedengan teh si Omas kami telepat mah cenah putra Suyudana mah Omas Omas batu akan jauh aduh aya Omas mah anak si Tukul wah sejauh-jauh nah eta rada sarima oh sejarahna jadi juragan Abimanyu nolak ditikahkeun kalinya teh jadi ai juragan Abimanyu maninga kacamata teh make kacamata politik bener ai juragan Arjuna mah deulengke ka hareupna cenah bakal jadi beunghar raja bakal jadi beunghar cerah masa depan tayeu bapak jeung anak beda paham tak ku kituna jang matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian juragan Abimanyu ditandasa geuning di udag-udag eta teh heueuh wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah nyangakeun ka bapak supaya salamet nya ai sapu malah nyaragok nya da abdi marido keneh bapak nu maot tibatan batur mah doakeun panjang umur ka bapak teh si panjang umur kitu tuturkeun ku si laing tuturkeun atawa bebeja ka juragan Gatotkaca lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa tebongkeun hukum nu sabenerna tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna tah kitu bener ulah dumeh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok kitu kan nya da dia hukum teh kitu dibui ngan ukur mimingguan geuning mimingguan mintul di pangbuyan oge digeunahkeun nya teu cara tatangga kuring maling kersen teu pira dikumaha kan nah ada digunyang ganying we teu pira boga motor bodong eueuh suratan ditewak diganggayong aya ditebus mah dibikeun cokot deui teh nya kitu jeung kitu we nya kitu we teh keur leutik mah kitu da Kang atuh di mana teh di Tumaritis dia ka Candaksian oh berarti kurang gaul berarti kurang batok teh nu mata kudu rek bucu baca oge gitu dari jelema mah ieu mah nu ditingali teh surat gade we ieu surat kabar tempong mah jeung surat cere men hayu jak ini wajahna tuturkeun laporan ka juragan Gatotkaca bapak rek ka mana balik ya imah ka lembur oh nah cuci tangan ya
wakil lepas tangan jik tuturkeun laporan silih ka juragan kaca bejakeun ti tek-tek nepi ka bengek kejadian ayo ini cang siap ayo nunggu sesangkelang teka saha teu we tararurat tereret heula doana we ti sepuh abdi di perjalanan salamat kalayan dugi ka tujuan ini yang buru-buru salamat ke juragan dibewarakeun ka sajumlah ulah dia bala tamtama udah hege kula jelaran seueur keneh jalma-jalma anu aya di puseur daya udah masih keneh wayahna diayakeun heulakeun setan senjata hege siap hege Dimas aya tuang neraka kula antapina siapa pawan tahan mohon berjuang di medan perang tenudeng hentari rania sing beunang ieu di mana datangna teh buta teh anu bae awas diayakeun heulakeun setan senjata wah sabab ieu senjata bisi abus ka karaton mangkaning wa istri aya di lebat karaton sanes sakedik kula warga karaton harus daun Gen saya Gen sora saha eta sa wallah abi nah si sora cepo ji cepo iya jiji wala sora ya nama ya kebenaran ya akang jelema lalu lompatan dulu wah laras bejana di pusir daya wartos di pusir daya aya nu kokoceakan mamawa angel nyai ujang cing salamet ujang bari ngusapan kana angel marukana budakna urukan budakna ai budak sul aya angel di ais hari angel soak meureun bakat ku gemper aya buta ngamuk cenah dulu kitu akang alah aing manaha nya lain kejadian kudu jadi hareng-heng kudu dengean pajejet kudu duluan ka aya negara ini aya negara akang meni kurupan ai sugan dewek nu demo teh komburu teu tarahan jang jago semah kapihatur sieun nuhun bot cager alhamdulillah ulah aya hibar abdi mah jeung saha ieu sareng si dawala ulah di Tumaritis langsung teh abdi teh di Madukara sih tilu dinten abdi teh di Madukara teh geus tilu poe muhun ulah jeung bapa maneh muhun ulah biasa we telepon geuning teh juragan sembah kapihatur ulah nuhun bot cager cager kan cenah cager oh saya kula saya diuk
nah mau launannya ngomong teh yang sentak sengor meni eueuh komapeun semak kape hatur anom nulah cager ibarat lah jeung bapak maneh ente duaannya ada 2 ekor baik mereka mana-mana teh alah geuning ieu juragan anom ti angkatan darat ya semak kape hatur nona cager alhamdulillah bulan aya hibar sigareng mana tegiring aduh yuk aya kubagja maneh datang poe ieu bot bagja putra tangarinya semak kape hatur sih diterima non nah ngomong kayaknya mun urang mana launan cager maneh bot ya naon cenah cager maneh oh sae ulah hibar teu bapak maneh dieu ya teu bapak maneh dieu nah naon cenah euy teu jeung bapa maneh ka dieu henteu pun bapa nuju dagang pulsa sigareng mana ya sigareng mana lah si gareng ka dieu cenah henteu dah nuju nusukan sate sate marangi minum mana cager nah naon cenah hayang sabaraha duit cenah tong ngarepotkeun ulah naon sate sieun bade masieun artos ka dieu kan sekali amak teh mah dengan kuayaeun sia amak asa ditip kadulur nepi ka kitu lain meuni hejo kana duit mah nya mata duitan bunga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah nya namprak we teh aya Pak Haji Asep Wawan nya nganamprak we sakali-kali mah heug mere leungeun teh nangkub sekali-kali mah nuhun agan abdi teh nampi wartos kulan di puseur daya nya we geuning itu aduh tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan aya denawa bot lan aya buta buta lan iya ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya lain riab di kota ini baheula mah da di leuweung buta teh nya kasebut di leuweung baheula kahakanana daging atah eta teh ayeuna mah di kota leuh naon kadaharanna kesang rakyat di hakanan mares duit negara we dilegleg rakyat teu kerugian luar biasa harengheng ieu agan kumaha ieu wah sakitu bot tadina wala dia bola tamtama semakna disiapkeun ngan kulantaran ieu raya sipi loba wah nu dagang pagali wota kene pagali wota yakin ieu bakal aya pengorban ramat kamali ieu ukituna panuhunkan akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kangjeng Rama Prabu anu aya di lebet karaton kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalamatkeun langkung ti payun siap Dimas maka pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun temakan beli nyasar kana tetua dosa siap akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen bot dengeru sawios anu di dieu ya soak mimilu maka wah kilo kadinya mah anjing sing beberang anjing jelema kitu sabulan ge begang Kang saminggu we motif rag-rag ge jantung aing sentak sengor we teh luar biasa ya kejadian yang ngadadak bot mawi Pak seketika kumaha di lemur ayeuna sumnaon nu mawi abdi teh sen gagal panen di lemur oge
bisa jadi di lembur oge gagal panen cek abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi naon pare nuhun bulan kuberit sanes lah banjir sanes wereng sanes kunaon jadi ala we kudu boganya cabok sia we jangan eta wani iya potong diomongkeun ai kudu boga nama tuh atuh lain gagal panen tama nya gagal usaha teu gablek bener lain dah kudu bogana itu bulan batur panen teh abdi menempo we ada teh nyawa tuh ai panen iya abdi mah geuningan ending teh abdi mah tragis nya malah petaka panen hayang janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti mana ya teu puguh jujutanana bulan ya jo peceng hua bae kan ya agan parantos uninga teh acan naon abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang adu mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan ya abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kajadian kan wah kejadian naon kejadian dahsyat jadi naon dola atuh ka harus ya aing mah sok balelo dulu sok gemper sih tahu lamun duit pangheula nanya kok wah ai saya tahu karena duit mah awas di juru panggung kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung da kaseneng kalanep dunungan kulan lalab-lalaban Pamo Gusti Subadra Gusti Srikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh teh aduh mending aliman tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya eta piomongan eta hirup teh kan piomongan da anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong amu iya yang di Baredo kudunungan Tuluy kita capek ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramana teh Juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun ka saha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teh daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina kira kitu kasusna mah ulan mu ku Juragan Abimanyu teh ditolak Mahesa tolak atuh ku ayana ditolak teh ku Juragan Abimanyu Juragan Arjuna ngamuk Juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia nguasih di pulang sengit aing teh nyaah goblok oh iya paman Arjuna nyebut goblok heuh kamun urang gitu dirinya geus katara teh mah anu ditanya na jempere montong nitah batur atuh kamu aku geus ngawakilkeun aya dek sorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak aku ngawakilkeun da ngagokan teh kuring era nya engko diwakilkeun mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karebut proyekna ku aing ngamuk kakara ngadengekeun si wala ambek da saya tambak aing keur ngalawan sok nyaan saya teh mah sok luas ya tahu dilahirkeunna bulan Sapar saya teh mah tak itu kulan jadi si Abimanyu teh dikawinkeun somohon ka Lesminingpuri putri Raja Astina halus si Abimanyu nolak eta geuning dilahirkeunna pangna sae denge eta teh musuh
gorengan bebelan. ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa sarap pikeun ngalah nyawa urang Da ku abdi ge kitu disarek. Nya. abdi ge wah hormat kita ulah diterima nya di abdi ge aya rana kawin lah tong lila teuing 4 poe serahkeun deui we nya Nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng itu ceng oke ceng teh ujang. tuloy nah eta mah juragan Arjuna kulan ceun ditolak ku putrana teh tuh teu make sia teh lain teu sangka sia Ieu rame jejep teu sangka nu asih dipulangkeun deui Pulang sengit. nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh teu ngaguk aing saha teh juragan Arjuna Abimanyu di Jawa borotot aing di jiwaan yep. Ai merong. sudah mah ngajiwaan Ai merong gadunungan. tah eta dorakati aing ge mesat pusaka cat panyiar tali luma waduk teteretet deui murwa goblok teh mah Murwa. Jadi dalan nyawa lagu di podaran sia ku aing paratos di kitu tah dik di kumaha dek dincos jadi manis ya. pun bapa ngagajeleng bari ngajerit agan aya anak Amuing. bapak maneh kitu semohon nyanyikeun atuh aduh aya anak nun sok bisa aduh aya anak nun teu surup Numpang atuh. nah Aisyah turunan saha Turun asa eta ngomong teh bekas Sumang. cek abdi oge Hari gamelan minum disurupkeun gitu. kabina-bina teuing sia teh Abimanyu agan saur pun bapa atuh ngabarerang pun bapa diciduhan dikepret bapak maneh samohon tuloy montong pipiluan cenah sia badran aya si genut sia si buheukeun Si Kamuy. si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah Sakit ngucika sakitu rada gelo teh da asa teu ngomong kitu bapak aing asa teu nyarios kitu anu ya. Cekan anu gelo mah. da aing teh torek ya atuh eta mah ngagajeleng juragan Arjuna ngudag juragan Abimanyu tuka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudag-udag bade ditandasa Wah iya ya. paman Arjuna samongon cing agan kumaha ieu tulungan Bisi nemeukeun Raja cek Pati. bapak maneh kumaha saur pun bapak yang ini katu laporan ke juragan Gatot Kaca Nya. upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Rajapati tewak Arjuna tebongkeun hukum ke masyarakat ieu teh negara hukum Tong kahalangan sepeda bapak. sanajan bari jeung peranahna paman salah tuntut sabab hukum ulah ciet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan salah tuntut Capetan gitu ya. asa teu ngomong tutut tungtut apaan teu tungtut apa naon ai meuleum garing teuing tungtut tutung Belum badot cenah poin.
tutung mah pemajikan Wauken titing tematu jauh-jauh atuh. jauh Hayu urang teangan abi maju ngan urang tewak heula ieu buta di palih mana teh ya teh urang teangan di mana ka jeruk Sampurasun sepuh rampes mangga ligi kajojo di mana-mana ieu sang panita kasohor ahli nulung kanu butuh Dah leres. nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labu wilujeng sumping menak nuhun aki saha teh anu ti mana mulih ti mana bade angkat ka mana Walah eta pami dipercanten mangaran kaula teh Abimanyu aki Abimanyu laras di mana ti Plengkawati ai Plengkawati teh nagara kasatriaan kesatriaan ulah. kareh kabana sapon ku nagara naon negara Amarta oh urang Amarta Leres. dupi tuang Rama saha Kangjeng Rama kakasihna teh Arjuna anu jadi ais pangampi di wewengkon Madukara oh Madukara teh daerah leres keadipatian Timalan aya naon ieu teh ke dupi ieu teh pertapan naon aki ieu teh Dasar. pertapan Tibrasara ai hartina Tibra teh genah teuing Ya, tentrem tentrem ayem. Sara syariat abab dina syariatna ieu teh dunya leres cing ku hidup ku budak ngora terpelajar ai dunya mana Cing. dunya aki ye ya iya anu katinggal sadayana kulon wetan kidul kaler luhur hanap Gunung Cai seuneu jeung sajabana ta eta mah salarasna kapurna Audio remix Oh, by Mahesa The katenan. Family. eta mah kapurna dunya eta mah tapi dunyana anu mana dunyana mah tempat riweuh Tempat hareng-heng. tempat harengheng eta dunya laras nu matak jelema can geuning hayang salamet ti dunya nepi ka akhirat nyaeta ti tempat riweuh nepi ka alam tenang lamun urang hayang salamet di tempat riweuh atuh ulah kabawa riweuh ulah hayang komomung teu acan kahartos sok tanyakeun jadi ieu mah kapurna mode kendaraan mobil jeung sagala rupa kapurna ai riweuhna teh dunya eta mah Punya tempat. contona pek ayeuna hidup boga kapur atawa meuli kapurna meuli mobil tadi dinya bakal datang ka riweuh naon kudu ngumah kudu mayar pajak Kudunya. bayar cicilan Kudunya. oh eta riweuhna dunya teh oh kitu nya Timalan riweuhna ta eta tak sangkan ulah riweuh kumaha hirup kudu ridho cicing dina aturan anjeunna hirup kudu ikhlas cicing dina skenario anjeunna turut parentahna jauhan laranganana laras aki parantos sabaraha lami aya oh lila aki mah aya di dieu kahartos pisan jadi urang sangkan ulah riweuh teh cing apa sabab eta kariweuhan teh bakal nungtun Raja Wisuna ka urangna nu matak tenangkeun jiwa moal bisa dibasmi eta kariweuh teh iwati urang nyaeta kudu jadi jelema daekan
taeta cicing skenario pangeran teh daekan kumaha dipiwarang ku pangeran kudu daek dititah ku setan oge kudu daek aduh teu acan kahartos ye udah can angeus ngomongna jadi dipiwarang ku pangeran kedah kersa dipiwarang ku setan kudu daek jadi dipiwarang ku pangeran daek migawena dititah ku setan daek nolakna artina jadi gawe teteh jadi amal laras datang perkara ka hidup eta teh proyek pikeun kasalamatan dunya jeung akhirat ulah dunya unggul palebut proyek teh laras kahartos nah ada mualila orang hidup di dunia teh mawa naon orang di dunia nyanak amal cek saha make nyanak amal nu teh di mana mimitina keur naon asal ti Allah mulang ka Allah ai mawa amal mah kapan ti ditu teh datang buligir balik oge nya diboehan ge kuno hirup lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kuno hirup jadi eta ama tinggalkeun maung paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun gadingna pek tinggalkeun jasa-jasa nu hade boh ka negara ka bangsa eta teh tuturkeuneun keur jelema nu sapaneurieun urang malah dicatat engke ku sejarah laras bakal nyamuang seungit ka mana-mana terus nepi ka akhir zaman anjeun dikenang dijieun sejarah lamun amal anu hade boh amal goreng oge kitu seungit na bakal natrat lamun amal goreng bau na bakal natrat ade na goreng lagi bakal natrat laras aki atusakan tenane kaula teh bade nganyerek di dieu nyusun ilmu udag pangabisa hoyong kaula dugi katutasna ilmu panemu jampe pamake supaya hirup guna jeung mangpaat keur balarea hoirunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea wah katenan nuhun aki kinten-kinten ditampi omah ai kersa mah sarengna deui naon kaula teh aya dina kaprihatinan aki manawi aya jalan kaluarna naon kaula teh nuju di benuan ku sepuh atuh da moal pati-pati kolot baeud beureun benu upami teu salah mah urangna nah naon kasalahan teh sabab hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab ai margi nama kaula teh dipiwarang nikah nolak ditita kawin nolak laras teu acan aya maksad teu acan aya birahi ka istri kaula kedah bojoan aki nyapang-pang nama eta pibojoeun teh putrana musuhna Kangjeng Rama putra Raja Astina putri Raja Astina bari ditikahkeun ka kaula kaula nolak teh ieu mah da upami ditinggal ku kacamata politik ieu teh yakin kaula teh bakal diala nyawa dipetik pati di negara Astina maklum di ditu teh katingker ku musuh-musuh kitu aki ai Kangjeng Rama ngan ukur senangna wungkul anu katingali dina bayanganana laras eta tah ku kituna kaula bade sakantenan we naroskeun naha pamadegan kaula kitu teh lepat atanapi hehehe ai salah mah henteu
wajar aiku kitu teh apa beres beres sumuhun atuh jalan kaluarna kedah kumaha jalan kaluarna laras gugu kahayang kolot dah eta ulah baha ka kolot ulah ngabah gugu kumaha da kolot teh bogoh sepuh ulah nuturkeun bogoh atuh ieu mah hormat we kanu jadi kolot kewajiban lamun jelema hormat kanu jadi kolot bakal bamblas kaituna oge bakal bagja moal loba hijab moal loba hahalang dina aya hahalangna oge baris aya pitulung bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah leres bi hikmatillah bi mujizatillah bi aunillah bi ilmillah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin dah sae bulan jadi kedah ngaliwatan heula hese capek nyaho segala rupi ke perjuangan naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsa memeh hayang peurah teh peurih heula memeh hayang ngakeul teh ngakal heula Sunda kaula teh bakal diala nyawa kusaha ku musuh percaya teh ka pangeran persantan maha dina sagalana pangeran tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utakna ati uningaeun biaunilah teh eta kalayan pitulung anjeunna moal heseun anjeunna mah tong boro nulungan maneh ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu make dekol-dekol acan cukup kukun nepi ka payakun walah sakitu ulah gemlengkeun atuh ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui eta ayat-ayat anjeunna ulah cangcaya silaka kaituna kudu gembleng leres aing ngaran-ngaran gemleng mah teuneng ludeng hanteuringrang seperti anjeun jadi satria sanajan korban di medan danalaga teh teuing ulah sieun komo wani urang leres sepuh jadi kedah digugu heula we gugu heula we tuang rama ai tadi mah anjeun teh ngan ukur karek curiga lain leres karek curiga taina mah dinyatakeun datangan hayangnya ka astina tepungan awewena jawabanana engke bakal aya hade jeung gorengna kasaksi ku sorangan moal cenah jadi ulah cenah atuh ulah ukur beja dan naon tikeun mun dina agama mah ya lolobana jelema dina agama ina teh doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris teori wungkul tah hidup mah tong teori wungkul pek jeung pelaksanaanna jeung pengalaman geura nyatakeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan lihat si karacak we cenah geuningan sikolot kayak di mana aya nog ngagorolong katongoh tah bakal eces jentre pertela ngemang bolet eta bulan nu lain-lain da kolot baheula mah ngomongna teh mah nya aya nog ngagorolong katongoh ku saliwat mah teu mungkin teh syariat mah teu mungkin tapi eta teh hiji filosofi bacaeun manusia anu malalikir batur mah geus ngagorolong-gorolongkeun nog katongoh tuh satelit teh marukana tina satelit ngamonitor kaayaan dunya dilaporkeun kana radar tina radar bagikeun ka unggah imah ngan di unggah imah kudu aya antena leres eta teh ilmu wungkul lamun
pikiran tak urang oge ya TKB moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid. Laras ulah boga rasa teu dipoconghok anjeun ku pangeran. Cing gembleng geura sok percayana ta eta pentingna agama teh. sing yakin teh Ieu mah agama aya menterina nu dakwah boh dina TV, dina koran, dina kieuna, tapi naha kajahatan kalah beuki meuweuh. ya mau be Kalau beki kacau. kawas daya tap Hah? Nya, timalan kamuflase kabeh oge. Tapi parendene kitu keur hidup mah genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong. eta ulah putus asa Pan ieu teh alam riweuh teh ya. Jadi penolong. Leres. Jadi cinakna kaula teh kudu ludeung ka astina pek. Tanyakeun heula ka awewena nya anjeun teh katarikat taji ka pati-pati ku kaula. Yakin keun. Da ai lain jodoh mah moal ngajodoh moal. wah leres Cing jodoh pati bagja silaka eta saha nu kagunganana pangeran. Jadi Arjuna salah, anjeun salah, karek cicing dina curiga. Karek dipapantes. Nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna. Abeh aya panustrungan kaituna. Ulah ngabuntut bangkong. Laras. Pek diajar bangkong cenah ngaheum-heum liangna. dah Pantes rek recet oge da puguh bangkong masih kena di jero liang. Ke di mana liang geus diheum-heum ku bangkong teu bakal jarempling. tabah jempe bakal kahongkeun di dalam Laras. Nuhun atuh Aki. Ayeuna ikhlas ridho kaula bade mios ka Astina. Bade nepangan eta putri Acek Lesmining Puri. Bra. Tepungan heula guguk ka hayang kolot, ke di mana geus diguguk ka hayang kolot tah bakal ebreh sagala rupa perkara. doh Boh hade boh gorengna. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana Aki. Kaula di pasihan bong bolongan. Bra. Ugan niraya lumunur mimiti niraya ngerana. Ugan niraya lumunur mimiti niraya ngerana. Rakang mama. Ari geus ditepungan ku sorangan mah moal ceuk beja. sumuhun kula Dae beja wungkul mangkena teh bakal jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan. leres kitu mah waspada ku salira Bakal cukup belengur balaganaya teh kaituna. eta teh Heeh. etos buktos mangke Aya saemara kanca. saya marah kumar kula Saemara di negara Amarta cenah bejana aya buta ngamuk. laras kuping wartos mah kitu Saha-saha anu bisa ngelehkeun eta buta bakal diangkat jadi raja di negara Amarta. oh kitu sepuh laras Sugane jeung sugan aing dek milu saemara. sepuh teh pada ngiring saya marah Heeh. nah kiat Aya buta ngamuk cenah. laras nah kiat Geus teu bisa kaungkulan ku itu ku ieu. sumuhun laras Kan hayang nyaho we lain ari ujug mah. Lain so suci. tenan eta kiat keneh gitu aki teh Ngan aing make pakaian ieu mah kalau teh moal kuat. ku syariat oge Ngalengkah na meureun dana nyak mudun ka itu teh kanca. sumuhun da tepi Darajat datur. Watek wantos ieu sang panita duduwong samanea mangnu satrusing madu trahing kusuma titising andana wirih Dah. trahing dewa kamanusa. iya hinggih
sacidohing matu sakecaping nyata weruh sadurung winara leres nyata bisa mansala putra mansala putri iya hige lajeng meremkeun sosana rap sidakap sinuku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa nyata ngagunakeun matek mantra hige ngagunakeun aji malih warni leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata dah jangelek jadi budak ngora kasep ngareng-pereng koneng leres ngorcak ya sesekan ningwang ngorcak ya sekar ningwang sakaya bilang kumilang hilang murah cahaya sesekar ningwang cahaya hilang watak aji danar watak aji danar watak aji danar kulan aden sugan aya make pakaian kieu mah kaula teh leres moal repot moal aji gaduh rarempo teuing nya kaca kantenan atuh katawisna ge kulan kewas pantes ngan setiap aya dat sifat asma jeung af'al leres dat geus beda tos benten sifat beda leres asma ge kudu beda iya kan atuh kantenan kulan pingaraneun kaula nyaeta Bambang Pramudita dah payu sareng tangtungan kulan ninggang ayeuna kaula rek ngarengsekeun kajadian di puseur dayeuh Amarta Indra Prahasta sae kulan denawa eta budak ngora wong Amarta sugan marapi dek milu kaula sae marah leres sugan jeung sugan kaula tenang bisa ngaronjat kalungguhan kaula jadi raja atuh leres kulan sugannya ai milik pada tangtos taktuna oge meureun kudu nemongkeun heula jasa ka nagara jeung ka masyarakat ih atuh kan tenan kulan supados nyalametkeun nagara jeung bangsa lain udagan ai kalungguhan makansa ih kan tenan sabab naon sabab pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tu paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa kan tenan nya kansa leres cep eta rek ulun kumaula ka nagara urang Amarta pada bakti diri teh kaula rek bakti diri ka negeri sebaraga ka nagara sejak ulun kumaula leres banglus lampahipun Raden Abimanyu doh ieu hige teneng ludeng lumampah ka nagara Astina leres sasat orai dek nyamperkeun paneungeul doh tenan nanging gede kayakinan nyerak deleg yen teu aya di pangeran anu wajib disembah angin Gusti nu kagungan yen anjeunna mah nu kagungan pitulung nu kawasa dina sagalana moal hese nyalamet jalma parantos tekaan sikan kuragu-ragu deui lumampahna leres tuna lampah eta kacarios Prabu Siyudana barang ngadangu laporan yen cenah Abimanyu nolak bade ditikahkeun ka putri Raja Astina Prabu Siyudana benu sakalangkung ieu hige malum tina kanyaah ka putri
ayeuna ditampik sapa jodogan kok kituna muruhan jalma-jalma denawa-denawa ti nagara setra gana mayit walah jalma-jalma bayaran nyaeta putrana Dewi Gedeng Permoni Gandapati dah Ganda Reksa jeung sajabana iya ge nyaeta pikeun ngalanyawa Abimanyu sabab can sudirasaning ati lamun can bisa atawa ningali bangke na Abimanyu iya ge kitu pamadeganana urang-urang Kurawa beres atuh ieu aletan denawa-denawa anu ngahaja bade nyulik Abimanyu marbayaksa dina luhur cerdas anu ngampar hege ngadaguan waktu peuting bade nyulik Raden Abimanyu beres kalau mampat tindak gendengane pun bendrong dia wala dia balat gula proyek gede wah ya ulah diabaikan ya proyek gede bisa modaran si Abimanyu dina harti bakal menang waragat anu sagede-gede walah hege hah ayah buru-buru bos Kang ya eureun saya Yahudi naon ngomong temen nikah mah karep di tara salat ngabibirang teh karena salat segala jadi utara salat sajadah loba di imah can bisa mayahan Yahudi saja nah kejeng mayan Yahudi udah jauh di negeri Israel lamun urang geus bisa mayahan Yahudi eta teh sarua jeung naon sareng naon mayan Yahudi lagi hese sarua jeung salat 60 kali ada Yahudi lagi jauh di Israel atuh oh da eta pandangan sia mah jadi we mitos kumari ah da lain Yahudi itu nu jauh atuh eta mah kudu muntas laut kaburu modar di jalan oge da ieu Yahudi nah mana atuh eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing sifatnya eta sombong bedegong gede hulu kumalungkung boga rasa ieu aing uya kidul bangkelang kadedemes hawak oh eta nguntangul bedegong balaga tak eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia anu sifat Yahudi nu aya dina diri heeh apan cikolot oge mun ngaji ulah keluar tina dirina mun ngaji keluar tina dirina sasar hirupna oh eta teh nu matak dewek tadi nyaritkan ka si lain teh si tara salat heeh eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat kalakuan nganyeri batur heeh kalakuan nganyeri batur teh ai salat teh cung saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon hiji-hijina hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul nah rasul di channel Mahesa Family. heeh salat aya 3 huruf nyaeta shod lam jeung ta aisod shodna teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neukteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong jadi pas saujratna tukang salat mau ngomongna teh gitu ari eta aya lam naon lam na teh layinul qalbi naon maksudna artina leuleus hatena
eta teh Aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapah gedang ipis lapis kana tapa kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh eta teh tukang salat teh adi eta tana kadeu si tarasi tanah teh tarkul maasi naon maksud hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun oh tuh pi maksiateunana dijauhan komo maksiatna siatna tapi bener akan pikir eta tukang salat nu matak sagala rupana tukang salat mah dientengkeun digampangkeun kumaha di akal nu jauh dideketkeun nyana kumaha apan tugasna ge aqimus salat adegeun salat oh adegeun salat di mana geus diadegeun salat bakal dientengkeun digampangkeun sagala rupana nu jauh bakal dideketkeun contohna syariatna jelema ngadeg-ngadegeun tower di tiap-tiap posisi penjuru tower apa sih tower teh nu jangkung teh kan yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah nama teh pikir terus kumaha teh pangna dibabari sanggeusna diadegeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman asalnya nomorna cukup halo nyai cager di Jakarta geulis ceuk indungna ti Cikampek alhamdulillah damang di Cikampek cager nyai usum naon nyai di Jakarta usum demo lu cing atuh ke mamawa ka dieu demo nyai mah yang pais demo burukan martabak demo teh tutut meureun burukan martabak tuh deuleu eta anu asalnya ho angkana anu didaetkeun teh eta kangnya heeh didaetkeun apaan digampangkeun cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung teu dicas meureun oh baterena lemah tuh nyambung cenah naha ai salat di keureuyeut tapi teu nyambung-nyambung doa teu dijabah heuh tara daek silaturahim teh eta teh tuluy babaraya tara daek tatanya ka ajengan ka kiai teu alewoh cenah naha ai salat di keureuyeut ai HP aya tower aya tapi teu nyambung keneh ieu HP bawa meureun eueuh pulsaan nah cenah ai salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah bawa meureun tara zakat sia teh tuh nya beuki jelas pan beuki jentre penyakit hate teh tah bener nah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang penyakit diri sorangan bener ulah wae nyalahkeun batur nya kan cenah naha tower aya HP teu nyambung-nyambung keneh cenah bawa HP na digadekeun digadekeun kumaha Kang nah cenah salat di keureuyeut tapi urang teh teu dijabah wae bawa meureun eta teh salat teh digadekeun kana pangabutuh digadekeun ka lain kewajiban ibadah ngabdi ka nu maha kawasa dibarengan ku ridho jeung ikhlas ieu mah der ditukurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun tah pek moal sia teh kopi aja doglenan aing keur ngomong inu mah ku si lain kayaknya Mentong dicarekan usaha si heuh ceuk tukang kopi teh meureun euy sarua we jeung sia cepot aing keur usaha nya ngaberanak pamajikan pek cing payu euy ngantai nu dagang teh nya euy wah kok ieu Bapak Hajat Bapak Haji Suherman kalih ibu bukakeun lapangan kerja dina peuting ieu duh ibadah ageung teh ka tukang-tukang obat aya nih aya rupa-rupa nu dagang teh geuningan obat nyeri huntu aya tilu warna geuning tilu peles nu hiji warna beureum nu hiji warna hejo nu hiji warna herang
bodas para wargi gitu sorana teh geus puyeuh teh peuyeul geuning di gangsa pilih para wargi da anu sok ngaganggu kana katentreman hirup teh huntu di mana huntu geus ku ulam dirinya moal ngeunah dahar tah sim kuring bawa obatna salat ge teu husuk jadi huntu mah teu barang dahar teu ngeunah tak tingali aya 3 peles nu hiji nu beureum eta keur kakemu keur maehan ulam aya nu bodas tak ieu nu hejo keur ngabersihan huntu tak ieu nu herang nyata keur mageuhan huntu ya supaya kuat aya geus kitu Kang hiji mangsa mah eta teh tukang huntu teh eueuh aya obatna we wungkul di teteangan pek teh keur ngaringkuk nyeri huntu manehna ari manehna nyeri huntu meuli oskadon geura kerak ka warung beuki kolot teh kalah beuki mahal kalau ka beuki mahal leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan dimahalkeun teh kalah beuki payah halah kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya nya bade naon ke Surabaya ya Kang oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending dia ngela duit heuh suka aya keperluan gitu teh ini ngalah duit ampun ai suka rek raja Persib Purwakarta leuwih maju nya oh langsung pesat jalan kemana-mana pesat maju harap di hotmik we Papa hotmik da pugu bapak bupati ge pade di bupati ge nonoman kene mau kaset merhati Bapak Haji Dedi Mulyadi meratoskeun ka masyarakat nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara kepentingan umum mau jadi gubernur ke banyak pemimpin kita nya karena seni insyaallah insyaallah urang dukung ku urang masyarakat kapayun mah insyaallah alah didenge-denge teh hareng-heng kudu dengean ayeuna di luhur pajejet kudu duluan pake wuh bancang pake wuh kacau balau nu teu eureun gini urusan eueuh nu anggeus nah jakangnya dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong bayangkeun ku sia sok da moal beres-beres geus banyak picacapekeun iya sudah banyak piomongan padahal saeutik kuncina mah naon kuncina reformasi re itu kembali formasi ke asal jadi balik back to basic kembali ke semula nya bener lamun ceuk bahasa Arab makanna ala makani lamun ceuk falsafah Yunani kuno ma ex nihilo nihil fit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu bener kebo diponcit kebo boleh pakai tangan tuh cek si tukul kembali ke laptop jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul benar kembali karena republik re itu kembali publik umum oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat ieu mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we seseubeuna mah barung hak beteungna ning dibuih tungtungna mah setan teh nah ngomong teh ka mana karap atuh kumaha mun aya nu newak tewak aing mun penglineuk heuh lamun ditewak hukuman aya mah dipaehan tuluy diduruk gampang kai loba nyieun deui we aing mah tapi dipikir naon cenah cepot mun diwanian-wanian teh apa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong buktikan geuning hayang jadi pamimpin mah menta ka rakyat minta dipilih kadang-kadang bager sok nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk kitu tapi pikir ku sia tapi benar
cek aing oge datang ke kampung-kampung geuning baligo pagede-gede ngadak-ngadak bageun ngadak-ngadak bager jeung arangah erenge ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tadina waktuna nu milihna di Belegug kumaha rajeun daek milih dibere duit 50.000 dua poe GBA sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia nya oh bener 2 jam sok matak di luar dia ulah saling salahkeun salah kabeh we mah heeh ulah saling tuduh sarana ge salah nya bener resok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya Satria Piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon oh kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe ka angon dirina ku didikan rohani jeung jasmani heeh bener kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta Satria Piningit hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apa ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR bari teu apa naon bari pangabecus eueuh da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha kaituna naon tega ngahalalkeun kana sagrupa cara eta teh heeh bener aing anu kegencet nu leutik we digunya ganyi salah saha tuh maka dipilih salah urang keneh paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu eta paur anu kasinggung paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing heeh bae bener Kang heeh kitu tah nya bener Kang alah ayeuna mah tiada hari tanpa macet gininya di kota-kota teh betul Kang pajarkeun teh cenah miskin negara teh baru ka mobil jelema teh mobil baru ka mobil komo motor mah teu kawa bilang lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa Siraru geuning isuk-isuk lobakana motor heeh jeung Siraru teh baleungar mara raju puguh jeung Siraru ge loba keneh motor heeh grepek pikir ku si leuing nya bener Kang gimana sangsarana di mana lepas geus baleungar geus mara raju ayeuna mah raju kari nyukurkeun pek teu tingali tina asa mikir jelema mah mikir kumari Kang tinggal aya kadaek tingali geuning piranan dagang sate di tiiran daging apaan ayeuna beunghar sate marangi itu sate merangi pajejel unggal poe nu tuang heeh jadang teh tak kitu euy ayeuna urang tiasa riung mungkulung di dieu nyaeta jadikeun peuting anu istimewa peuting anu super peuting anu super jelemana anu super teh dai peutingna mah kabeh ge istimewa sami ngajelemana nah dina peuting eta teh meunang ilmu henteu Lailatul Qadar teh lain cahaya nu turun ti langit tapi cahaya mencerong tanda-tanda keagungan Allah sabab naon ilmu nu nuduhkeunana ilmu ai ilmu loba cai salaut we moal mahi dipake nuliskeun ilmu dipake bangsina tah kitu Audio diremix. metak bray cahaya ilmu teh dina ati nyebar etakeun bari urangna we rajin bijilkeun ku cara tapakur tadakur tasyakur ngalalikir teu nyaho nanyakeun ka nu nyaho nyaho anu apa sabab cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan lamun teu kitu rametuk rametuk ai mamagana magana ambek ulah gengsi ulah nanyakeun ilmu mah cing rumasa hirup teh sapanjang hirup teh diajar belajar tidak ada keterlambatan untuk belajar sanajan geus kolot ai bucu baca mah terus better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul betul itu
Deka suka aya di Jawa Tengah orang dia orang Sunda wungkul Urang Sunda Kang nyariosna ge. nya Dalam teh bukti sejarah sejarah Kang nya. baheula dina waktu hijrah Wow, hijrah. ka Jogja Ya, loba anu ngecek ngebur melak tanur di dieu urang Sunda urang Sunda matak kahiji beh dituna pisan nya. dia pitaloka teh pan digiringkeun teh ka dieu baheula teh perbatasan Oh, kitu mah. heeh teh bukti sejarah perang bubat cenah geuning Nya. entong maka jeung mikiran ka tukangna ayeuna we Ayeuna we na yen di dieu teh geuning dulur urang ngungkul Baraja urang anu sabasa anu sasuku sanajan aya di Jawa Tengah da sadunya sarua keneh. nya penting mah Indonesia we. heeh Batur mah di luar penting mah negeri. Indonesia Dulur urang keneh. alah Batur di luar negeri. Bhinneka Tunggal Ika Wah, dibeungkeut ku eta. eta tetali karuhun urang teh nya Teu urang mana teu urang. menang mikir eta teh menang dimusyawarahkeun pangna aya eta teh baheula jadi undang-undang konstitusi heeh Beungkeut ku Bhinneka Tunggal Ika geuningan suku mana-mana ge salah ai Bhinneka Tunggal Ika geura teh nyaho ai oger tunggal nyaho Bhinneka teh apa IWP Alah. apa. ai lagu Pancasila teh apa IWPY apa alah ampun Eta nu cudug tinggal igal. pengaruh kuatnya Oh, pengaruh kakuat. Geus kieu we beureun zaman. da budaya begitu saling mengaruhan lin Ya. Saling pengaruhan. mode dewek kurang Sunda sok aya jajawaan Aya. Teu nanaon. ta eta Urang Jawa sarua. urang Jawa ge geuning sok jaipongan Entus. dalang Jawa entus Entus, mode pamantep Halus we bisa. anu Suroto dewek jajawaan Kan beda itu budaya keneh. sarua pan Jawa Tengah Jawa Barat beda A jeung O Oh, surep tetapi tanah nengi kang kae ka Adida Sapurwa kurang Sunda nama pancek Jawa mah surep Doto Pitono anengi kang kae ka Adida Sapurwa oh Raden Naryo Brotoseno Mrojol Morokononon Kolor Morosot Boololo ngan ai wayang kulit ngeunah lamun deungeunna teh bisa digoreng jadi udah rock-dog teh. ai ceuk dalang kulit teh heuh pan sia suluhna cenah heeh rame teh aing jeung pamantep harita pasea Oh, sih pas saya bener. alah dipisah ku entus harita teh Kuntus. Itu ai ceuk pamantep togog teh lanceuk Semar oh, cek peki mantap. ai di Jawa Tengah mah Semar teh lanceuk togog Murukan. ngamek pamantep ka aing Oh, oh. mana cenah argumentasina da sidik cenah di dieu mah togog teh lanceuk Semar Eta teh. di Jawa Barat mah Semar si teh lanceukna lanceuk togog dungdeng tamung pada eleh Mau kepada eleh pas saya. pisah ku entus Kumaha cek entus. kieu cenah Pak Asep sareng pamantep ari pamantep kuninga cenah lahirna togog tanggal sabaraha poe naon ngahuleung teh kabeh tah mentong para saya cenah teh nyaho Eta kumaha Semar naon. lamun teu dipisah ku entus aing gelut jeung pamantep Mantap. Anu Suroto mah melong. Anu surat mah malaong ge. pikir-pikir heuh nya euy Da merebutkeun nu kitu atuh. mode cepot pan bungsu nah di Jawa mah bagong Bagong. ai di urang mah cikal pan Cikal. heeh kan bae teh soal eta mah nu penting ngopi misi-misina sarua Oh, da urang mah nepikeun visi misi atuh. ai di Jawa mah alok teh lalunguh Lalu oh. ai di urang mah cingceung alah Padi urang mah sinden itu mah waranggono sarua ke. hampura aja ya Sami-sami akang. da dina seni mah cek dek oge kitu menang dikurangan menang dileuwihan Pilihan bebas. heeh Visi misi we nu penting urang mah. ieu hate
inget deui ke Bapak. Atuh pasti. Seredet deui euy. Asa pondok pengharapan aing mah. Pasti dah kakolot atuh Akang. Heuda kumaha teu anu nyaah ka aing ti budak teh eta. Akang bisa sagede kitu. Malahan komo diancam moal ngahampura Allah oge. Ulun. Lamun eta jelema teh dihampura heula ku ridona, hampura indung jeung Bapak. Ta eta inget. Ta eta anu jadi keueung aing. Nu jadi berat ka urang. Can bisa nyeun kahadean kalau jadi kolot teh euy. Salilana ngahesekeun. Moal mau bisa mulangkeun dah. Kanyahin dong Bapak mah kula. Ingat kayaknya ke Ustad Ayub mah apaleun. Malah Rasul oge aya nu nanyakeun ya Kangjeng Rasul. Sumohon. Aya abdi kudu ka saha cenah hormat teh? Ka indung. Tuh sakali. Teras ka indung, teras ka indung. Tilu kali. Ka indung mah. Ya Rasul abdi cenah mulang tarima ka indung cenah diakod-akod cenah indung bulak-balik kitu ka dieu moal cukup. Moal ulukan teh. Oh nyaan. Nyong. Sabab naon indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir ti nu agung. Sanajan nyeri na kalangkung-langkung rajen anak krungsing indung tara ieu pusing. Tara arah. Sanajan minang ngising kana samping. Teu arah indung mah. Teu arah. Disiksa indung ti mimiti sabulan 2 bulan 3 bulan UO. Disambung deui ku ngajuru, juruna maot. Juruna maot. Guyang getih teh ngajuru teh lalawara nyerina. Heuy. Biji teh orok dendam teh indung ka anak. Teu. Da teh dendam kana sok. Sugan diceket ta anakna teh. Teu. Kalakah disusuan. Disusuan welas asih we. Cukup nyiksa ka indung sakitu henteu. Indung keur tibra ladang ngajuru nyeri. Gewewek mewe da ngising. Bari lapar. Kolesen indung teh bari nyengir. Bere no dibursakeun susuna da puguh rezekina di dinya. Song diasongkeun kana sungut orok. Doronyo dikenyot. Bari orok macan wawuh ka indung. Sok di mana aya orok nu wawuh ka indung? Mimiti biji ya. Sugan gubrag ka alam dunya. Nyi Ici ka indung teh. Henteu pan. Teu. Poin dinyaho-nyahokeun urang. Asongkeun susu teh goronyo bapakna kieu tina dipan. Teu muruan. Paragi aing anu ngarebut. Teu muruan sugan ka orok. Alah. Coba lamun dikenyot ku Kang Wani bener teh lah. 3 tahun tadina lahunan. Buruk lahunan. Cukup ku sakitu? Henteu, nyakolakeun. Taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, universitas, boga gelar. Nagih indung ka anak ladang nyakolakeun? Teu balitungan. Teu balitungan. Nya. Benar. Pantes moal ngahampura ge aloh. Lamun teu dihampura ku indung jeung ku bapak. Bener? Bener. Atuh we nu indung. Nepi ka disunatanana ayeuna. Ayeuna Nabuh wayang, padahal da teu nabuh wayang ge moal naon sebenarnya mah. sebenarnya mah bener sunat ge Ngan lain. kulantaran ieu mah neuneun ka deudeuh nu nakanyaah kana jadi anak nepi ka kitu. Nepi ka bebeakan. Nya bari ditipu itu nu hajat teh ku dalang. Anu ake ditipu. Heuh wayang dibawa deui, sinen dibawa deui geura sok. Eta kuda darae ke ditipu. Alah, ampun teh aing. Si orang dalang tukang tipu. Alah. Da ai ieu nyepitan teh ieu teh sunah Rasul. Sunah Rasul kan. Yen Kangjeng Nabi Muhammad teh kengeng pancen ti Allah teh turutkeun cenah tu Nabi Ibrahim, agama Ibrahim. Oh. Dina perbanyunatan da Kangjeng Nabi Ibrahim mah yuswa 80 tahun langkung. Oh, udah main di sepitan. Di sepitan. Bayangkeun ku sia jeung rabueuk jeung liat. Dia geus rada bodas. Heeh. dibayangkeun ka jelepengna. Bayangkeun ngajelepengna we deh. Bari urang Arab geura sok. Bejakeun urang Arab menjologodor. Benjang teh. Uratan. Disebutna ge bogo. Tapi nah cenah ayeuna mah budak keneh di sunatanana. Naon teh masalahna? Cing naon tah?
nu jelas mah abeh teres cager ai budak di sunatan mah nah make tere cager sarua berkolot lagi cager pecakan eno 40 tahun sunatan hese cagerna teh nah make hese Kang lila dek cagerna teh make lila. karek kumapur karek saminggu ulin kaburuan batur aya awewe ngaliwat ka tempo bitisna dibayangkeun luhureun bitis yo pudeg-deg deh wah renyah deui teh getihan deui ulin deui kaburuan batur nepo cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jo pudeg-deg renyah deui wah ira dipakena tuh euy heeh paingan lila cager teh pirage ningali cangcut soek teteh nu sadarajat jeung Yunatan teh hiji ngeuretan kuku oh ngarita dua ngurut bulu kelek tilu ngurut kumis nabung kumisnya opatna baok jorang nah make jorang da baok teh ngaranna nah aing kudu nyebut bihun oh jaga dina bener di Kuningan mah ngaran desa baok teh desa baok kecamatan Kanyut kampung Sarkanyut jeung Sarkacang tadi alah nah gitu nya orang teh atuh jadi hakikatna si horeng lain Yunatan wungku tapi syakur nu manjangan teuk-teuk ulah di antarana da urang Yahudi ge osok ngurutan kuku luat Cina oge osok Cina osok ngurutan ieu ngurut kumis jadi syakur nu manjangan teuk-teuk Pak universalna naon kagorengan nah gorengan manjangan gitu ieu mah aya tetangga goreng diomong-omong kata dipanjangkeun air bibir omongkeun ka anak urang jadi nyaho cukup samet urangkeun ulah dibeja-beja deui ka gorengan batur teh da proses jelema mah ngaliwatan proses ngaran-ngaran jelema dek eling mah proses teh kumaha we borek ade borek goreng proses aya jelema anu rek maling tuluy ti tajong bohehel inung syukuran nepi ka jadi tetulus nepi ka jadi eling pan eling nepi nya tidak ti tajong proses jeung ai milik jelema mah teu kitu bener hah naon milik jelema aya anu tina sangsara jadi beunghar aya anu tina beunghar jadi sangsara tuh memilikan jelema oh bener Kang teu bisa diduga-duga teu bisa tetangga dewek mah tetangga Kang karunya paribasa teh mah balangsak hirut neut teu paeh teu hos teh ini subuh datang poek teh isuk-isuk ini ngabeca tuh geuning aipek teh kata barak truk itu ka mejere teh pujitna teh tuh nasib jelema nepi ka kitu cilaka teman tuh musibah nah gitu bener teh bisa dikira inget deui ka bapa ye kasih dawalah hayu kitu ya oh reka mana Kang apa di puseur dayeuh teh keur ribut teh keur aya ribut aya buta ngamuk nguak ngawi segala dipupus-pupuskeun kira butan di tajongan olah bener sakti teh buta teh euy oh nya cakan bejana malah ayeuna teh disaemarakeun ayeuna teh maksud saemarakeun kumaha gagasan Gusti Batara Kresna leres saha nu bisa ngelehkeun buta eta anu bakal neruskeun kerajaan negara oh kitu Kang Gatot Kaca can mampu juragan Antarja can mampu sebenarnya ku dewek oh kitu Kang iya pindah dia Bon pindah dia pindah duh naon sia teh mejus sing jeger teuing lah agan meureun nyaho sia gelo Ari tah antara panayagan meureun henteu kabeh aing meureun tengah kemot lain pindah ku teu karasa cek urang mah
palingan ada peureuss anjir nepi ka ngeteng gitu eta gan ala siungna kan keur pipah lumayan Ari pipa teh paragi ngenyot naon ngenyot susu ngejot udun Terkenang nganggo pipa. Susu mah teu kudu. aya nu kieu ini mah nya Nganggo pipa mah teu enak. sah sampean ulah Gatot Kaca Gatot Kaca ya ieu lanceuk Abimanyu ieu di mana si Abimanyu ini yo Maya anjing Abimanyu jadi goreng patut apaan pieu ti bebeut Pipa nganyot susu. ararane jelema teh jiga cikur ada mati iya juga jahe nama teh ka akang teh sileng mau dilahirkeunana lain tinu biasa lain tina naon aing tina bujur Wah, nyeri eta mah ya. jadi bilatungeun sia mah ini gede aing anjing lanceukna Abimanyu sok geura ala nyaba tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya di nu lega pindah Nah, Kang beres. rame ieu mah Ieu mah. Mamanisna teh di Ka dieu. dia. ya rame ka dieu sok sampeurkeun ai wani mah mau ngejat aing oge sia ai wani mah sampeurkeun Beres, Kang. aing aneh rupana nya euy asa teh parok jeung batur Si Ini Gana percis receh teh bengolan. jika duit kencing sia teh eta Kang sia juga duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi ada Bapak Bupati Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu bentelu apan keur nyamur oh kenyamar Matak diikat ge. nyumput bunyi dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nya ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak Yang disebut eyang. Yang disebut eyang subur teh. nu balik saha sia ngaran eyang subur ai penaikna mah sarua aduh anu pamajikanana 8 ya eta teh kumaha ngaturna heesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe aya 8 kumaha apa nu sia penting mah duaan goblok sia cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas sia Usiknya. oh shit sia ye anjir wah bisa anu timbanganana hebat euy ya tukang ulin juga namanya unyu tenaga keur ka dieu dikiteukeun we digelakeun Tukang uli. weta woi Beda. anjir berat euy Beda tukang. weyan berat beratnya heuh woi eta wonya lingas euy Tukang uli. Tiketing. lingas teh si goblok woi Beres. aduh anjing aing beungeut kana tai muning hakan sakalian naon sampean dek jalan gelut teu bisa gitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah Sawara. gelut mah lain solusi lain jalan keluar lain jalan keluar eta mah bubudakeun
komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan ya oke di dinya ge kerakyatan musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula diuji lah ku rakyat mah ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat nah lamun eueuh rakyat tek mimpin cucunguk ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadharma layang jamu sekali musyadat teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'a aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi saeun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge aya sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun euy nah Kang benar ya kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon aya manusia atawa mana manusia ieu tah eta mah dadana ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna aya manusia di mana dadali lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu diantarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsara akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya ge wujudna ieu mah da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli ka manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge aya anu ngantara di koreh hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah lain ti Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan kalcikan nurani tapi nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai dibeda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan oh nya euy ieu budak teh geus jero urusan agama jeung dari mana wae
dari Gama dari mana wae sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula demi negara iya satria piningit jeung maka jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heserek ngawujud dina sagala papasoalan aing geus no gencang Allah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabebodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya bentar tapi teu ningali tapi dina danget ayeuna jelema teh loba anu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syarat naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur ulah janji gek kudu malapah gedang sabab itu oge loba penganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya mun panggih kumaha kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah Asti kersayang tumampara si horeng ya teh Prabu Yudhistira iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah ompui paingan linuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati pamimpin anunya ka nagarana jeung ka bangsana bener kan nuhun Gusti nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu nya mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangrus gemeng salamet dirgahayu amarta amin jang salamet nu kagungan maksad sakulawargi alhamdulillah salamet panganten dua panganten anu parantos di istrenan salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet